ibadah ulah engke ayeuna keneh. Da setan teh terpasea eta teh. Jeung hawa nafsu teh terpasea jeung malaikat rahmat. Nah, ngajak anak kasean jeung ngajak anak ka awalna teh parasea teh. Tuyul diajak anak kasean keur urang ngalaksanakeun ka saya enggal ulah dikeun. Ibu ngadangukeun pangaosan di ajengan cek ajeng cing atuh diajar tahajud teh diajar tahajud teh harita keneh guru. Ajengan teh mah nerangkeun tentang masalah baca Quran cek ajeng hayang baca Quran harita keneh guru diajar ka Quran. Cek ajengan teh perlu diajar wiridan harita keneh ulah dikeun. Diajar teh ibadah teh diajar atuh dua hari tak kene diajar ulah engke we ulah engke sabab setan terasa goda kepikir urang poho lingkungan keur urang dina kasaya teh ulah leupas lebet ka lingkungan ka awalan margi upami urang aya dina lingkungan anu awon rek ngalih kana lingkungan saya teh abot pisan upami urang hoyong ningkatkeun amal ibadah teh hese komo deui kaluar tina lingkungan kaonan. Tapi tadi semakeun iraha harita keneh ulah dikeun sabab setan terus nggoda. Di mana benar we kagoda ku setan saeutik amal urang mah di amal-amalia urang teh dikantun-kantunkeun. Mutadina kosok salat sunat eureun mutadina sok baca Quran eureun sakali kene kesadayana. Nah, upami urang aya kahoyong dina ngalaksanakeun ibadah engka keneh hari ka keneh waktu sabab mun teh manggeus maot moal biasa balik deui moal teh sama sabab ieu dunya teh darul amal nu